Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Ibu, Ibu Karlina Widayanti SE, tiasa dipanggil Ibu Karlina. Di SMA Negeri Hiji Astana Japura, kanggo tahun ajaran 2002 hiji 2022, Ibu dipercanten ngawulang bahasa Sunda kelas 11 MIPA hiji, kelas 11 IPS hiji nepi ka 4. Sareng sejarah Indonesia kelas 11 MIPA hiji nepi ka 4, kelas 11 IPS hiji nepi ka 4. Ibu kawitna ti Tegal, ngalih ka Cirebon awal tahun 2008. Ibu bumina di Desa Tawa Kelurahan Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ibu parantos gaduh 2 murangkali, anu cikal pameget kelas 12 di SMA Negeri 2 Cirebon, anu bungsu istri kelas 5 di SDIT Akmala Sabila. Sakitu wae perkenalan ti Ibu. Kanggo pertemuan minggu ayeuna teu acan aya pancen mandiri atawa tugas, Ibu bade ngawartosan wungkul kanggo materi semester hiji sareng semester 2-na. Kanggo semester hiji pangajaran kahiji atawa bab hiji ngeunaan biantara, pangajaran kadua atawa bab 2 ngeunaan sisindiran. Kanggo semester 2-na aya 3 bab nyaeta warta, novel sareng wawacan. Sakitu wae ti Ibu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.